Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun cing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu diraksa. Sing bager sebab didukung ku bapa sareng ku indung, ulah sampe make tiung, tapi handapna diriung. Anjeun kudu jua mahal, ulah abang enggaskeunna, nu handap murah diobrak, ujungna jadi hanjaka. Lebah dada buka kancing, calana sama pingping, kating jojar ores leting, zaman ayeuna teu asing. Berdandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, cenah masing-masing diri, sebab ieu hak asasi. Teu sadar di arelingan, teu sarieun ku siksaan, hate kebal teu anggapan, malah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, dipoto jeung di video, nepi loba anu nampo, asa percis iklan sampo. Ditingali mantap dosa, teu ditempo da kabita, kajeng ceuk saware jalma, itung-itung cuci mata. Masih mending soal senang, aya anu langkung kejam, tarian celana dalam, mentak neri kaum Adam. Di zaman kiwari miris, jalma jore jalma gelis, ngahaja joget erotis, dina TikTok meunit tragis. Nu jadi pikiran kuring, nah kos jami nu sinting, senam teu berang teu penting, bari bangga dagang pingping. Cenah mah keur kasehatan, dipiralkeun teu eraan, malah jadi kebanggaan, pamentaka kamaksiatan. Nalika dinasihatan, berdalih kapan geus jaman, eta nu ngundang teguran,
ti Gusti Nu Maha Rahman. Pas Gusti negur manusia pake berupa bencana, eta kabeh jalma kena pada hakur ulah sia.